Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Nu dipika hormat Bapak Guru Doni salaku guru bahasa Sunda sareng rarancangan sadayana. Dina kesempatan ieu abdi bade nyamperkeun diantara ngeunaan pentingnya taat aturan lalu lintas. Sadayana parantos terang lalu lintas teh hal anu penting pikeun kahirupan urang sapopoe. Mun urang henteu nurut kana aturan lalu lintas, tangtu bakal nyababkeun kacilakaan anu ngabahayakeun diri urang sorangan sareng batur. Contona, lamun urang nyebrang jalan henteu ngaliwatan zebra cross atawa ngajalankeun motor henteu make helm. Eta kacida bahayana. Aturan lalu lintas teh henteu ngan ukur keur diributkeun tapi pikeun ngajaga kaselamatan urang sadayana. Ku kituna hayu urang sami-sami disiplin dina lalu lintas, nurut kana rambu, make helm, henteu ngagunakeun HP bari nyetir, sarta ngahargaan ka sasama pangguna jalan. Mugia ku cara kitu urang tiasa nyiptakan lalu lintas anu aman, lancar, jeung nyaman. Henteu seueur anu tiasa abdi sampaikan. Hatur nuhun kana perhatian sadayana. Hamputan upami aya kasalahan dina panyampaian. Mugia anu sae tiasa janten manfaat pikeun urang sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.